para wargi anu mulia kumanga ayeuna waktosna ngabandulan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda di mana bae ayana. Mugi sadayana aya dina kawilujengan, sehat lahir sinuaring batinna, kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pribados tiasa nepangan di palawargi sadayana dina danget ieu. Pribados saja mendatri carita tanapi dongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna parantos lincah kana bagian tanapi seri ke-28. Atuh sateu acana sapertos biasa pribados anu baris medari carita oge kaleresan anu nyerat ieu naskah boleh saja nida dihapunten ka palawargi sadayana apabila saupami teh mah aya anu kaleresan kasabit namina kasebat asmana oge kepadumukan kitu di pelmuran anu kaguar kababaca dia tanapi ka cacandak dina ieu carita ulah kirang-kirang ngahapunten kumargi pami teh mah kaleresan aya anu sami anu kabaca ieu mah sanes anu sanyana sabatas carita kitunya anu teu aya dina kanyataanana. Sumangga atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu carita Jaka Lalana sejak di kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Pambuing ieu teh Icuna Mang Mursani. Ampun bagja teuing kasep. Nuhun bisa ditepungkeun. Mang teh wasta mah katelah bahasa dili ieu teh. Ada rencangan kawong kapungkur nuju masantren di ditu di Cibolang. Ya ge Mang teh kawilang hasanapeun Mang Mursani harita teh. Tapi da Mang teh teu poho. Fungsi diwuruk ilmu bela diri sautak saeutik harita teh. Banyak kitu pan geuning Mang mah. Dari teu nikah asak di ajarna. Ya syukur teuing bisa ditepangkeun Cep. Tos we atuh wengi ayeuna mah ngawengi heula. Sawengi mah di rorompok Mang nya. Da wabung pan Cianjur teh sanes lalampahan caket. Tangtos encep bakal kawengian di jalan. Okna tukang warung nu katelah bahasa dili teh sabari nyiksikan bonteng kana ayakan ngarasa kaget campur ato nalika anggala ngakukeun wawuh ka Mang Mursani nu teteh lah geuninganan nu dimaksud tukang warung teh Aki Sani sobat pasantrenna baheula cenah. Tukang warung oke tambah-tambah deui ka atohna nalika maksud tujuanana dek muru ka lembur kampung Jenggung seja nepungan kersana mamajengan Sanukri anu teteh lah geuning mamajengan Sanukri teh nya kaasup sobatna bahasa dili tukang warung eta
Atuh-atuk nama penting eta anggala jeung dua orang sobatna di samat titah mondok sapeting mah di imahna bahasa Dili anu isukna tiluanana amitan sejan neruskeun lalampahan muruka wewengkon Cianjur teu poho bah sadili teh nitip salam pikeun ditepikeun ka kersana mama ajengan Sanukri samalah make mahanan bekal segala rupa pasti Dili teh mangrupa sangu timel jeung dahareun saaya-aya we pikeun dipurak di satengahing perjalanan nalika reureuh engke cak atuh urang tunda heula kaayaan angkat anggala katut para baturna nyaeta Kang Isa katut Ciladung anu jadi tutujuh jalan anu keur neruskeun lalampahan beruka lembur kampung Jenggung tangtu kahareup urang sampeur deui ayeuna urang guar deui carita anu geus lawas teu kacaritakeun dina ieu carita nyaeta ngeunaan kaayaan lembur kampung Jenggung tempat nu dek ditujuna ku anggala katut Kang Isa hiji wewengkon anu sasat jadi tempat ngalalakonna Jumani dulur sabapana anggala anu kiwari geus pindah alam ka nagara nu jadi indung pituina nu sasat lain bangsa manusia apanan samalah seperti nu geus dicaritakeun kapan ayeuna mah Jumani teh geus jadi raja di negara Pasir Hingki nu aya di alam lalemut samalah ngaranna oge kiwari mah katalah Raden Astawirabajra boga titel Raja Anom nu ngabangun denda di negara Pasir Hingki di wewengkon lembur kampung Jenggung teh kapan aya sababari hiji tokoh anu aya patula-patulina jeung kulawargana Raden Maulana nu jadi bapak pituina Jumani jeung Anggala kumaha cenah atuh ayeuna kaayaanana jadinya tepan aya mamajengan Sanukri disodah katut nu sejena kaasup Buldan jeung Haji Satibi teh mitra remut keneh ka tokoh-tokoh nu ieu anu ngabandungan ti awalna mah tangtosna terangnya tokoh-tokoh nu di lembur kampung Jenggung ieu teh muhun mangga urang lajengkeun deui sa ditinggalkeun anakku Jumani anu kiwari geus pindah alam kaayaan kampung Jenggung teh sebenarnya mah teu aya perubahan anu anarane biasa we kaayaanna masa kumaha mistina aya perubahan sote ka sababaraha urang nu aya patula-patilna jeung Jumani we seperti kersana mamajengan Sanukri nu kiwari salian ti geus nambahan kapolotanana oge anjeunna teh ayeuna mah leuwih katara sibuk ngawuruk santri nu nyuplih ilmu agama ka anjeunna anu beuki dieu teh kalah beukil ngalobaan pangpangna mah ieu barudak leutik lain barudak leutik hungkul nu sejadi burukan teh da puguh loba kokolot oge anu seja neruskeun diajar ngarasakeun ngajina di mama ajengan Sanukri teh nyari pikeun mama ajengan mah aya atuh we bisa ngamalkeun ilmu ka area jalma kalayan didasaran ku ikhlas karena Allah ari bisodah eta bisodah bisodah mitra manehna teh kapan urut pamajikanana Jumani teh ya
Sa ditinggalkeun anak kujumani teh kacaritakeun heuleut sa taun ti harita meureunana. Teteh lah geuning kiwari teh geus ngalaki rabi deui. Boga salaki deuyna teh meunangkeun duda tengah tubuh boga anak 5. Tapi sok sanajan kitu bisodah teh bisa disebutkeun alus milik. Dan nya geus kaayaan tengah tubuh eta salakina teh da geus teu boga urusan lantaran kabeh oge geus pada rarabi. Tur mun dina ukuran dunyana oge kawilang kasebut lumayan. Ari pakasabanana urang jadi tangkulak jame ngan pedapan pakayana nu mangrupa sawah oge kebon cengkeh nu kawilang lega samalah geus jadi haji sagala rupa. Eta salaki bisodah teh katalahna ngaranna Haji Oman. Urang jamaras cenah. Haji Oman mitra nu kenal. Cak ingat we ieu mah. Tah ti saprak dipihukum ku Haji Oman harita bisodah teh dibawa ka lembur salakina nu di Jamaras teh. Da lebar cenah di ditu teh imah Haji Oman teh kawilang ublug ablag lega. Ari nu ngeusianana apanan ngan saukur manehna sorangan. Satutasna pamajikan Haji Oman nu ti heula tilar dunya lantaran dipacok orai welang. Ya wae nya. Atuh ceunekna bisodah teh kiwari geus teu dumuk deui di lembur kampung Jenggung. Tah ti harita teu kungsi kacaritakeun deui ngeunaan kaayaan bisodah teh. Mangsa haneut moyan harita teh di lembur kampung Jenggung keur diayakeun kerja bakti. Atuh sakumna masyarakat nu araya mah singkil barawa pakakasna sabogana. Tah harita teh dikerahkeun ku Mang Ibah salaku RT. Mang Ibah masih keneh jadi RT nya. Pikeun ngaropea susukan pangkalan beung halodo cenah supaya dimanangke mangsa usum ngiji sawah nu aya di lebak teh henteu kacaahan wae seperti biasana. Oer cik euy mau haji meta tulung kedeung mah pang eta pangagagahankeun ieu kored ke diburuhan ku anak Manila sajodo geura. Sugan we atuh euy lain teh bisa jadian ngukut Manila nu pekirila bisa beuki ngalobaan pan bisa dijual batina dikumpulkeun pikeun ongkos ka Makkah. Ame jika Mang Haji apanahan. Kadenge Haji Satibi keur cumarita ka hoer nu keur jongjon we ngeceruk maculan susukan ku paculna. Anggar Mang Haji mah ari geus tutuh titah kanu keur pacieuh teh atuh ampun deh. Lain ayo atuh turun ka dieu yeuh kerja bakti teh kumaha teh. Pan salere oge keur sibuk ieu teh. Ke atulanan lah ngomean kored mah. No atuh si ari sileing banget deh kah. Bera ge dititah kitu-kitu wae mun itu ngawaro. Pan sidik Mang Haji mah keur ditarajang turuisan gitu pan.
lain atuh hayang milu aub ancur buka susukan. Ampun atuh da. Mun di Mekah mah moal make jeung aya walungan sagala rupa ieu teh atuh da. Wasa ngadoreksakeun pisan atuh ieu teh. Ngaso heula ngaso mitra anu nuju ngaleueut kopi. Mangga dileueut heula kopina pilih kabujeng tiih. Alhamdulillah aya ieu peribados oge ye nu pangninyuhkeun. Eta we indung barudak. Alhamdulillah geninganan pangninyuhkeun kopi. Aduh, alhamdulillah. Atuh dina nya sapertos biasa dina sesi ngoso ieu ku peribados seja dianggo silaturahmi nepangan palawargi anu parantos satia ngadangukeun ieu padaran caritanya anu parantos kersa subscribe, anu parantos masihan jempol, oge kanu parantos ngeresakeun nyerat komentar dina kolom komentarnya. Eta mah bade daftar hadir, titip salam oge anu masihan kritik oge saran mangga diantos diserat bae dina kolom komentar tangtos ku pribadi seja di perhatoskeun nya kalayan kabingahan atuh seja anu seja di tepangan dina danget kieu teh diantawisna sapertos biasa kanu parantos lebet dina kolom komentar anu toleh satia teh geuninganan kersana Kang Ade Sukarna di Cicadas Bandung. Mugi area dina kawilujengannya Kang Ade. Lajeng ka Kang Maryana Yana anu ringgih di Rengas Dengklok Karawang. Sing sarehat ahnya sadayana. Kitu deui ka Kang Dego anu nya Dego Kang Dego Cimerang anu linggih di Purwakarta. Mugi area dina kawilujengan Kang Dego. Anu toleh nyakseni. Lajeng ka Kang Dik Batagor, alhamdulillahnya parantos ngiring ngarojong kana ieu channel. Salam baktos ti pribados mugi Kang Dik sakulawargi oge kalih karyawan sadayana anu di rumah makan Dik Batagor anu di Cimahi. Mugi area dina kawilujengan sarehatnya sadayana. Lajeng ka Kang Iim Ruhimat di Tasikmalaya, Kang Haris Harisan di anu di Sukabumi, ka Kang Yaya Subrata oge ka Teh Yulinda Belia, teh hilap ka sobat pribados saderek Egi anu linggih di Cijerah. Mugi aya dana kawilujengannya kitu deui ka Mas Oyum anu linggih di Bihbo Raya Kopo. Salam baktos ti pribados kasadayana. Teh hilap oge ka warga Kampung Jenggung sadayana. Kali para pemuda nanya DJM Karang Taruna na. Salam baktos ti pribados. Satu nuhun kana sagala rupi pangrojong nanya kasadayana. Kumoy kasadayana. Mugi sadayana area dina kawilujengan kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ka palawargi. Nuhun. Mangga urang lajengkeun deui mitra. Keur ngalobrol kitu kurunyung Mang Ibah nu tita tadi ngawaskeun kalakuan Haji Satibi nu kalah ngadon ngajanteng di sisi susukan pangkalan anu keur diropea ku sakumna warga masyarakat Kampung Jenggung salaku RT atuh Mang Ibah teh ngarasa keheul oge nempo kalakuan Haji Satibi nu ngan
teu boleh kitu wae nalika batur paciweuh teh. Ari Mang Haji sok angernya kolot-kolot teh lain mere contoh anu alus pikeun barudak ngora teh. Aku ieu mah atuh sakirana teu milu ancul mah atuh mawa-mawa dahareun pikeun nyuguhan nu digarawe atawa naon we atuh udud-udud jeung kopina pikeun ngaganti nu teu daek digawe mah. Lain ieu mah digawe hantu kalah ngadon ngaganggu nu digarawe itu kumaha ieu teh. Oh, atuh lain dalaina teu daek digawe kapan sidik ieu koredna oge pan lesot gagangna tuh. Aing mah katabapan ieu tulisan yo Mang Haji teh. Aduh ampun asa rupa-rupa eta tuh. Kon be atuh RT lah. Mang Haji mah dek balik heula. Dek mawa heula kormase sok pamere teh nu jadi alo kamari. Kitu atuh. Sakirana mah digawe mah bisa digantian ku naon we atuh. Sakan masyarakat teh sisirikan lingkungan naon Mang Haji. Nah geuning boga korma nah lo Mang Haji teh mulang ti Mekah kitu. Oh, lain RT lain. Lain balik ti Mekah. Tapi kalau Mang Haji mah apanan tukang korma. Sok jualan di pasar. Sok dagang teh pan di pasar Bojong Meron di ditu. Ngan kusabab ayeuna mah can usum korma. Can usum kormana. Jadi diganti ku jualan jameng ora. Bade jameng ora RT. Kayak sakedap urang nyarak heula atunya. Oh, ari Mang Haji boas siwa sugan mah panas di Bandungan kawas nu we nyarita teh baru geus atoh aya ngarasaan kurma yo kejul teh pokona Mang Ibah nu ngarasa kesel ka Mang Haji Satibi nu harita ngabeng beos baru kapasirkeun duga ting rek ka mana. Mang Ibah mah terus we neruskeun di pagaweanana sabari ngatur-ngatur nu digarawe sangkan salerea bisa sapukan naon anu geus dimusyawarahkeun saacana. Dina kituna mah masyarakat Kampung Jenggung teh teu boleh sauyunan dina raraga ngawangun lembur jeung sabudeureunana. Sangkan leuwih bisa ngalap mangpaat ngolah daerah ngaropea alam anu antukna salerea bisa ngarasakeun sugih muktina lemah cai. Kirawanci rumangsang meureunnan harita teh nu kerja bakti teh jigana geus rengse. Da eta we warga Kampung Jenggung teh salerea geus alarungga hanjat ti susukan pangkalan nu tadi diropea teh ya. Antukna salerea ngarariung di buruan Tajuk Tengah Lembur. Nya Tajuk teh aya buruanna nam nilalega teh nya. Sabari nyaraneut dahareun anu sungsong pada ngirim ti warga anu sejen. Pangpangna mah ti para ibu-ibu nu memang geus biasa. Jika sasari oge sok kurah paciweuh. Nya yogikeun dahareun mun mangsa kaum lalaki kerja bakti teh pan. Katempo sauyunanana. Teu lalaki teu awewe kabeh milu aub. Atuh galecok harita teh di tengah lembur teh. Mau barudak mah ngadon pabuis gitu, pipiluun nyuh-nyuh nyarokotan dahareun nu ngabarak di buruan. Aya nu ceurik dahareureuy meureun jeung pada baturna.
aya oge nu lompatan silih udak. Asa waas kayaan pilemburan mangsa harita. Buruan nu masih keneh lalega di tengah pilemburan. Ngajadikeun balerea ngarasa laluasa. Teu kolot teu budak. Kabeh ngagarimbung ngalobro di selangku sempal guyon. Ngareureukkeun kacape sabari nyaraneut. Kalan-kalan kadenge sora tukang peuyeum nanawarkeun daganganana. Nu biasa sok ngider ka pilumburan sabari bengkot nanggung korang nu dieusi ku peuyeum sampeu. Jigana eta tukang peuyeum teh can aya nu meuli. Da meuni ketempo pinuh keneh tanggunganna teh. Disusul ku Jang Sahri harita teh. Jang Sahri nu harita nyunyuhun nyiru. Nu dieusian ku Mang Rupa-rupa gorengan kaya ning rarawan, comhu, goreng pisang, bala-bala jeung gonel. Gonel, mendinga mitra gonel. Gonel teh sapertos ieu nya non plekeder mung nu didamelna tina ieu tina taleus. Gonel teh di Cianjur mah kepungkeun masuk aya nu kitu gonel di Baruleud kitu teh nya. Ya plekeder we lah ngan didamelna tina sanes tina kentang tapi tina taleus. Duka tadi tempat nu sanes aya kitu gonel. Aya nama di Cianjur ge terus jarang rupina malihan asa teu menakan deui teh goreng gonel duh meni asa kangennya. Mangga urang lajengkeun di mitra. Tah euy kaparengan geuning aya tukang peuyeum jeung gorengan. Sok ka dieu mang apaan? Ka dieu meuli 3 kilo mah tah peuyeum teh. Jeung mane eta Sahri? Tamrakeun we tah di tengah nyiru teh. Ame salerea bisa nyaneut. Keun we hitungkeun beak sabarahaeun. Da aya pantah Mang Haji Satibi. Nu urang mang mayarkeun mah. Ceuk Mang Ibah harita menta dipangilaukeun peuyeum ka Mang Apaan. Anu teu talangke harita Mang Apaan oge bungkus peuyeum nu dibungkus ku daun tisu. Diasongkeun ka tengah riungan. Nu harita keneh langsung nyoh-nyoh pada ngasaan. Kitu di gorengan Jang Sahri. Anu nyiru na tita tadi ditemrakeun katut daganganana. Atuh salerea oge ngarasa sugema. Sidik caneuteun teh nambahan deui. Kan Haji Satibi we nu katara keding teh. Keding manehna mah. Da kudu purah mayar panan. Dari kitu teh mah deui manehna oge ngarumasakeun. Tepuguh tadi teu milu ancur kerja bakti. Da tamahana atuh ari giliran nyaneut mah manehna teh ngadon pipilueun jeung nu digarawe tadi. Jadi we ketempuhan kudu mayar peuyeum jeung gorengan. Oh, bener we. Kudu kitu teh Mang Haji. Mun mung digawe jeung jiga nulian mah kudu daek nyumbang. Caneuteun tah pikeun nu digarawe. Nuhun lah Mang Haji, nuhun. Mun bisa mah atuh sakalian we jeung ududna. Yang meni asa hasil geus barang dahar teh ning udud mah. Pokna buldan. Sabari nyoh-nyoh kadaharan peuyeum nu anyar murak teh. Tuluy dipindo ku ngahuapkeun rarawan. Abongkena dina kaayaan cape harita teh. Katambah-tambah ku ngariungna eta. Salerea tangtu ngarasa ngeunah barang dahar teh. Ari nu geus parareg mah rata-rata sing pelenyun arudud.
katempo bangun anu teu maninah tur nikmat pisan puguh ge. Oh, tuh ari deh kah jadi mah haja nu katempuhan ieu teh geuning. Coba mun kaayaan sama Devio teh ninggang na di Mekah. Oh di Mekah. Wah make jeung kudu aya nu katempuhan geura. Di Mekah mah yo lamun aya acara kerja bakti da harun teh lain samodel ecek-ecek jiga kieu. Sangu kabuli apal si leing dan apa si leing sangu kabuli nyaho teuing kamu kah atuh mata koge jiga Mang Haji yo nu ngaranna sangu kabuli teh ditemrakeun di tengah jiga kieu teh ari lalaukna tara kagok bakakak ontak beruntungan bakakak ontak eta teh wah da eta mah tuh keur aruplek ngobrol kitu di palebah wetan aya nu singgaredik bangun anu geura giruh hayang geura nepi ka eta riungan warga masyarakat kampung Jenggung teh. Kabehna teh aya kana 5 urang jalmana anu pangawakanana lumayan sarareseg nya ge mun nilik kana umur mah geus teu katempo ngarora deui. Nah atuh ujug-ujug kantawang we salah seorang di antarana ngadon nyarekan sabari tutunjuk ka Mang Ibah salaku RT. Nu harita keur cacamuhil nyanet peuyeum meunang meuli ti Mang Apan teh. Ibah, sate ulah kana-kana ngarasa jadi sebagai satenya mangku jabatan di Pilemuran. Nepi ka sangeunah sia marentah sakumna warga pikeun sangarupiah susukan pangkalan. Tanpa musyawarah heureuh jeung lembur sabudeureunana. Pan eta susukan teh lain angan saukur boga nu urang lembur Jenggung wukul. Pan sidik ieu teh keur usum halodo hese cai geuning. Sok kitu parebutanana pikeun nyayan sawah teh. Geus puguh pandena kasapakatan oge cai teh aya bagian-bagianana. Dewek keur ngaboyor di wetan ngadon saat caina. Ripek teh cenah disusukan pangkalan keur dialoprek ku ari laingna sateh. Dek nyar-nyar pipasean jeung urang wetan sateh. Pokna eta jalma nu kumisna baplang tur matana teh bolotot bari jeung beureum pinuh amarah. Sing horeng si mana horeng eta lalaki nu kumisan teh katalahna Mbah Jahro. Katalah Mbah Jahro teh jalma nu gede amek tur saha gaplok mun aya kaambek teh nu harita teu narima alatan sawahna nu keur diboyor nu aya di palebah wetanan kampung Jenggung. Caina kapenet ti palebah susukan pangkalan nu tadi dirope aku sakumna masyarakat kampung Jenggung. Mbah Jahro teh kawilang jalma anu dedegler harita teh nya harita teh teu kaop kasigeung sok babari nafsu. Atuh harita oge Mang Ibah salaku RT di lembur kampung Jenggung sabenerna mah henteu ieu ngarasa aneh kana paripolah Mbah Jahro samodal kitu teh. Manehna oge tetep tenang yang hareupan Mbah Jahro. Nu harita keur dikawasa ku amarah. Kelanan Bah tenang heula. Urang musyawarahkeun heula secara parele keun dewek ge tangtu tanggung jawab ye
karena naon hal anu geus dilampakeun ku dewek oge sakumna warga masyarakat Jenggung. Da memang nya dewek pisan nu marentahkeun Baleria pikeun ngarupaea susukan pangkalan teh nya hampura. Misi teh mah ieu kejadian teh ngabalukarkeun kerugian pang-pangna ka Abah. Ayo urang ngobrolkeun kalayan tenang. Sangkan kemanggih kasapakatan kumaha sakuduna teu bisa aing geus sidik ngarasa dirugikeun ku lampah sia jeung bareng lembur kampung Jenggung. Ayeuna ceuk kitu ceuk ieu urang beresan ku cara lalaki. Ya. Kumaha atuh lajengna ieu carita mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Mohon aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugamakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.